Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para zulama, para asatid sadaya kesepuhan kini sepuh anu kusim kuring nipi hormat, sandriin sandria wabil khusus nu aya di pesantren umumna nu calik di pesantren mana wae anu sami-sami kusim kuring dibanggakeun, diharapkeun, oke insyaallah didoakeun. Mudah-mudahan saengana dipaparinan putuh ku Allah Rabbul Alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormatin simkuring sadayana. Bidururan rahmat nu maha suci widi Allah sinareng ridona, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu kesempatan urang tiasa riung mumpulung dina tempat anu mulia bari dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Insyaallah dina raraga migawe pagawean anu mulia bungan Allah nu marentahna. Kadituna malah mandar napak cai malar ceret urang sadayana ngengingkeun kamuliaan. Ukuran muliana ponokna sing mulia di alam dunia, panjang nama bungan abadi jaga di alam akhirat. Puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur. Salawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi tertinggi, Rasul terunggul revolusi dunia Islam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikantun ka para sahabatna nu percis bentang dina padanya anganana, tabi'ina duakeunna dugikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan sadayana kalebet sareng dilebetkeun tireng-rengan abdina Allah nunyaan dohir jeung batina bidayah sinareng nyayahna sing dilebetkeun tireng-rengan umatna junjunan alam nu kenging syafaat ti anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, insyaallah dina ieu kesempatan urang ngalanjengkeun anca dina raraga taqarrub ka Allah Rabbul Alamin, ngalangkungan jalan ta'lim. Insyaallah dina ieu kesempatan nu katilu kalina urang diajar maca, diajar ngalogat, sakedik-kedikeun diajar nyurah. Isina hiji kitab anu sok disebat Kitab Risalatul Ma'awanah. Sateu acan urang ngalajengkeun hanca urang ngadungan ka nu maha suci, pamudah-mudahan wabil khusus pengarangna ieu kitab anu parantos salik di alam barjah, mudah-mudahan tambah-tambah kamuliaanna wa Allah Rabbul Alamin. Oge mudah-mudahan sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana anu parantos salik di alam kubur, di alam barjah, mudah-mudahan sadayana keng pangampura rahmat oge ridhona Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila daratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi
wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in sulillahi lahumul fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan wa Haji Muhammad Cek Ma'mun syulillahi lahumul fatihah. Wa ila muallifi hadal kitab ila hadratus syekh wa ila hadratus radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa qurihim wa masyaihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wa lakhidina namshulillahi lahumul fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tinggal kitabna ngalajengkeun anca kitab Risalatul Muawanah kararasan ayeuna anu ka 3 uihanana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam, marortu geus ngaliwat kaula lailata usriya dina peutingan diisrokeun sahabi kaula birijalin ka pirang-pirang lalaki tukrodu anu diguntingan naun sifahum biwir-biwirna eta rijal bimaqarido kalawan pirang-pirang gunting minan nari tina neraka. Pakotu tuluy ngucap kaula man eta saha angtum ari araranjeun. Pakolu mangka nyararita itu rijal kuna aya abdi sadaya eta namuru sok marentah abdi sadaya bil khairi kana kahadean wala nati jeung tara ngadatangan kaula hi kana ieu khair wananha jeung sok nyegah kaula anisyarri tina kagorengan wanati jeung sok ngadatangan kaula hi kana ieu syar wa hadal wa'idu jeung ari ieu ancaman eta innama yatahaqqaqu angin pasti na nyata ieu wa'id pihakiman dina hakna jalma yad'u anu ngajak ieu si eman ilallahi ka Allah
dunia kana niat ngarah dunia wa yahisu jeung ngagegerehanan ieu si eman alal khairi kana kahalusan wa huwa bari ari itu si eman eta musyirun anu nganggerkeun ala tarkihi kana ninggalkeunana itu khair wa yuhadiru jeung nyingsieunan itu si jalma minasyarri tina kagorengan wa huwa bari ari itu si jalma eta musyirun anu ngalanggengkeun anu nganggerkeun ala fi'lihi kana migawena itu syar riyaan karena arah-arah riya wa sum'atan sareng karena arah-arah sum'ah. Pamaman mangkana pun hari jalma yad'u anu ngajak itu siman ila babillahi kana pintu karidoan Allah wa huwa bari ari itu siman ma'adzalika sarta itu malgur eta yalumu nyacad itu siman nafsahu kana dirina itu siman wayana jeung nyegah itu siman hakana eta nafsa ani taksiri tina gagabah waya usu jeung ngagegerehanan itu siman hakana itu nafsa ala tasmiri kana singkil panajatu mangka ari kasalamatan eta marjuwatun anu diarep-arep lahu pikeun itu si man wala kulli halin jeung netepan kana saban-saban tingkah paladi mangka ari jalma ya'lamu anu boga ilmu itu si ladi wa yu'allimu jeung mamatahkeun itu si ladi wala ya'malu jeung tara amal itu si jalma eta asanu leuwih alus naonana halan tingkahna wa arsyadu jeung leuwih bener naonana torikotan torekatna wa ahmadu jeung leuwih terpuji naonana akibatan akibatna minalladzi tinimang jalma la ya'malu anu tara amal itu siladi wala ya'lamu jeung teu boga ilmu itu siladi jalma-jalma anu dakwah ngajak kepada jalma kana ibadah ka Allah Rabbul Alamin bari eta si jalma nadepan kana pagaweanana sapertos itu tegesna sok marentah ka batur kana kahadian
tapi manehna tarahade jeung sok nyegah ka batur supaya nyingkahan kana kagorengan, tapi manehna nikrih ngeureuyeuh migawe eta kagorengan. Tah eta jalma sok ngajejeleh kana dirina jeung ngararang kana dirina tina gagabah kana ibadah jeung ngagegerehanan kana dirina kana supaya singkil purikil sasagen kana ibadah, maka ari kasalametan di akhirat eta diarep-arep tegesna aya harapan eta si jalma salamet jaga di alam akhirat. Jeung dina saban-saban tingkah ari jalma alim tegesna anu boga ilmu bari teu daek amal eta leuwih alus tingkahna jeung leuwih bener jalanna jeung leuwih dipuji balukarna tinimbang jalma anu teu daek amal jeung teu boga ilmu. Warubama qala jeung terkadang ngucap sakoilun jalma anu ngucap miman di sebagian jalma layakilu anu teu ngarti itu si man. Al kutubu ari pirang-pirang kitab eta kasiratun loba wa fiha jeung eta tetep dina itu kutub goniyatun ari kasugihan wa kifayatun sareng kacukupan. Fala faidata mangka teu aya faidah litas tasnifil kutubi dina ngarangna pirang-pirang kitab fi hada zamani dina ieu zaman. Fahadal qailu mangka ari anu ngucap eta in asoba lamun bener itu qail bi qauli dina ucapanana itu qail inna fil kutubi ghaniyatan wa kifayatan sanyanyana eta tetep dina pirang-pirang kitab naon ghaniyatan kasugihan wa kifayatan jeung kacukupan. Faqad akhto'a mangka teman-teman geus salahna itu qail fi qaulihi dina ucapanana itu qail la faidata teu aya faidahna eta maujud li tasnifi pikeun ngarang fi hada zamani dina ieu zaman. Li anna lil qulubi karena sanyanyana eta tetep pikeun pirang-pirang hate naon maelan condong bi hukmil jabalati kalawan hukum watek ila kulli jadidin karena saban-saban anu anyar. Wa aidon jeung deui fa innallaha mangka sanyanyana Allah eta yuntiku
maparin bisa ngomong Allah ulama kuli zamani ka ulama na tiap-tiap zaman bima kalawan perkara yuwafiku anu metukan ieu mah ahlahu ka ahlina itu zaman watasonipu jeung ari pirang-pirang karangan kitab eta tablugu bisa nepi itu tasonib al amakin al ba'idata kana pirang-pirang tempat anu jauh kana pirang-pirang kita tempat anu jauh watabko jeung tetep itu tasonib ba'da mautil alimi dina sabada mautna ulama payasulu mangka hasil lahu pikeun itu si jalma bizalika kalawan itu tasnif padla nasril ilmi kana kautamaan nyebarkeun ilmu wa yaktubu jeung nulis itu si jalma mualliman da'iyan wa yuktabu jeung dituliskeun itu si jalma mualliman da'iyan ka ulama anu ngajak ilallahi ka Allah fi qabrihi dina kuburna itu si jalma kama seperti perkara qala parantos ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sing sahajalma an asa anu ngagiat-giat itu si man lisanahu kana lisana itu si man hakon kana perkara hak ya'malu anu amal itu si man bihi kana itu hak mim ya'malu anu ngamalkeun bihi kana itu hak saman jalma ba'dahu dina sabadana itu siman an asa ujriya diberjalankeun alaika itu siman an asa naun ajruhu ganjaranana itu siman an asa ila yaumil qiyamati nepi ka poe kiamat wa qad sama itu jeung teman-teman ngangaranan kaula hadir risalata kana ieu risalah al musyara anu diisyarahan naon ilaiha ieu risalah risalatul muawanati kana risalatul muawanah artina risalah silitulungan wal mudhaharati jeung risalatul mudhaharah artina risalah sili belaan wal muwazzarat
akhirati jeung risalah muwazzaroh artina risalah silih bantuan lirrogibina pikeun pirang-pirang jalma anu resep kabeh minal mu'minina ti pirang-pirang mukmin kabeh pisulukil torikil akhirati dina ngambahna pirang-pirang jalan akhirat. Asalu nyuhunkeun kaula Allah ka Allah Ta'ala mahaluhur Allah ayang paha kana yen ngamangfaatkeun Allah ni ka kaula biha kalawan itu risalah wasairul mu'minina jeung kasakarina pirang-pirang mukmin kabeh. Wa ya janglar sareng mugi yen ngajadikeun Allah jam'i kana kumpulan kaula. Jam'i kana ngumpulkeun kaula laha kana itu risalah wa tinai jeung sungguh-sungguh kaula biha kalawan itu risalah wa bitali biha jeung kalawan nyusuna itu risalah kholison kana anu ikhlas liwajhihi karena zat Allah al-karimi anu maha mulia. Wada jeung ari ieu eta awan nu batidai waktu ngamimitian wabillahi jeung ku Allah jeung eta tetep kalawan pertulungan Allah atau piku ari meunangna taufik. Pakulu mangkang ucap kaula mustahinan bari menta pitulung billahi ka Allah wa mufawwidon jeung anu masrahkeun ilaihi ka Allah wasailan sareng anu menta minhu ti Allah aywafiqo kana yen maparin taufik Allah nika kaula li isobati sawabi kana nginaanana kana kabeneran piniyati dina pirang-pirang niat wal a'mali jeung pirang-pirang amal wal aqwali jeung pirang-pirang ucapan. Bainau mangka sanyanyana Allah eta waliul zalika anu nulunganana kana itu isobatus shawab wal qadiru anu jeung anu maha kawasa alaihi kana itu dalik wa huwa ari Allah eta hasbi anu nyukupkeun ka kaula wa ni'ma jeung eta pangsae-saena saha al-wakilu zat anu dipasrahan. Jadi sebagian jelema aya nu ngucap kitab loba, kitab nu baheula, kitab anu pertengahan, kitab anu bedieu sehingga eta jalma ngucap moal aya faedahna ngarang kitab dina ieu zaman, maka eta disesar ku ajengan musannif jalma salah kabina-bina. Naon sabab watakna hate biasana sok condong kana saban-saban anu anyar
aya bahasa al-jadid ladid. Oge Allah maparin tiasa ngucap ka ulama na saban-saban zaman kalawan ucapan-ucapan anu metukan ka ahlina itu zaman. Lajeng tiap-tiap karangan insyaallah bakal bisa nepi kana pirang-pirang tempat nu jauh oge bakal masih kene tetep tumetep sok sanaos pengarangna kitab parantos wafat. Kusabab sakitu mangka hasil bikin jalma anu ngarang kitab kautamaan nyebarkeun ilmu oge insyaallah dicatat disagedengeun Allah ngarupikeun mu'aliman da'iyan ilallah, kiai anu menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga didawukeun ku Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sing sajalma anu ngagiat-giat lisana eta si jalma kana balang kana perkara anu hak tuluy jalma-jalma sabadana bisa ngamalkeun kana eta hak mangka dikocorkeun, dialirkeun, diberjalankeun ka eta siman ganjaranana ngagiat-giat ilmu, nyebarkeun ilmu dugikeun ka poe kiamat. Lajeng kitab anu dikarang ku ajengan musannif dieu dipaparinan jenengan Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwajarah. Hiji risalah anu dipaparinan jenengan risalah silih tulungan, risalah silih bantuan, risalah silih belaan dina jalan Allah tangtungna insyaallah bakal bisa dialap manfaat ku jalma-jalma nu boga rasa cinta kabeh ka Allah direng-rengan mukmin dina raraga mapai-mapai jalan supaya dugi kana kasalamatan kabahagiaan jaga di alam akhirat malah sinareng dunyana. Akhirna ajengan musannif ngadua ka Allah mudah-mudahan Allah maparin manfaat ka anjeunana sareng ka pirang-pirang mukmin sadaya ngalangkungan perjuangan anjeunna ngumpulkeunana ieu risalah sungguh-sungguhna kana ieu risalah oge ngarangna sinareng nyusunna ieu risalah. Mudah-mudahan Allah dipaparinan keikhlasan semata-mata karena memberi keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saur musannif ayeuna pisan mimitina waktu ngamimitianana mukakeun masakeun oge nerangkeun ieu risalah. Allah anu maparin taufik wungkul ka Allah anjeunna nyohonkeun pertulungan, wungkul ka Allah anjeunna pasrah, wungkul ka Allah anjeunna nyohonkeun mugi-mugi Allah maparin taufik ka anjeunna dina raraga li isobatis shawab kana ngeunaan kana kabeneran, baik bener dina pirang-pirang niatna, baik bener dina pirang-pirang amalna, baik bener dina pirang-pirang ucapanana. Allah bagianana Allah anu maha kawasa, Allah anu ngajamin ka anjeunana, Allah zat anu pangsaya-sayana di pasrahan. Salajengna ajengan musannif dadawuh paslun ari ieu eta hiji pasal wa alaika jeung misti ka anjeun
Ayyuhal akhu hei dulur, al habibu anu dipika cinta, bitakwiyati yakinika kalawan muatan kayakinan anjeun, wa tahsinihi jeung ngaluskeunana itu yakin. Fainal yakina mangkasanya nyana yakin eta idata makana dimana tetep tumetep itu yakin minal qalbi tina hate wastaula jeung wasai itu yakin alaihi kana ieu hate sorok maka jadi naon al-ghaibu perkara anu samar ka'annahu kaya itu ghaib eta syahadatun nemrak. Wa inda zalika jeung dina nalika kitu yaqulu nyarita saha al-mukinu jalma anu yakin kama pola saperti parantos dadauh saha Aliyun Sayyidina Ali karramallahu wajhah lau kusipa lamun dibukakin naon algito ututup majdaddu henteu tambah-tambah kaula yakinan dina kayakinanana. Wal yakinu jeung ari yakin eta ibaratun hiji ibarat an kuwatil imani tina kakuatanana iman bisa batihi kalawan tetepna itu iman warusukhihi jeung tumancebna ieu iman hatta yasiro sehingga jadi hatta yasiro sehingga jadi itu yakin eta kato disamihi seperti gunung anu luhur la tuzazilu henteu ngagoncangkeun hukana yakin naon asyuku ku pirang-pirang kamangmangan wala tujaji'u jeung henteu ngarobahkeun hukana yakin naon al-auhamu pirang-pirang sangka salah hatta layabgo sehingga tetep lisukuki kana pirang-pirang kamangmangan wal auhami jeung pirang-pirang waham sangka salah naon wujudun nyata naon wujudun ayana albattata sama sekali painjat mangka lamun datang itu sukuk jeung auham min khorijin di luar lam tasna maka henteu ngaregepkeun ilaiha kana itu sukuk jeung auham naon al udunu ceuli walam yaltafit jeung teges ngaliuk ilaiha kana itu sukuk jeung auham naon al qalbu hate wa syaitanu jeung ari setan
Eta la yastati'un de kawasa itu setan adunu wa kana deket min sohibi hadal yakini tina anu ngaboganana ieu kayakinan bal yafiru balikta mabur itu setan min huti sohibul yakin waya priku jeung misah itu setan min tilihi tina waya priku jeung misah itu setan min tilihi tina iuh-iuhna tina kalangkangna itu sohib wayakna jeung menta itu setan bisa lamati kana kasalamatan kama qala saperti tos ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana sanyanyana setan eta la yapriku tetela misah itu setan min dili Umar tina kalangkangna Sayyidina Umar wa masalaka jeung teu pati-pati mapai sa Umaru Sayyidina Umar pajan kana hiji jalan illa salaka angin ngambah sa syetonu setan pajan akhara kana jalan anu sejen. Jadi dina pasal anu kahiji musannif mertelakeun misti ka anjeun ai dulur kalawan nguatkeun kayakinan ngaluskeun kayakinan karena sanyanyana yakin di mana geus tetep tumetep dina hate jeung geus nguasai kana hate mangka jadi perkara anu samar jadi nemrah jeung dina nalika kitu mangka geus ngucap jalma anu yakin saperti anu didawuhkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah lamun sukmah dibukakeun tutup-tutup maka moal tambah-tambah kaula angin beuki tambah keyakinan ari anu disebut yakin eta hiji ibarat tina kuatna iman tina nancebna iman sehingga nepi ka jadi imana seperti gunung anu luhur anu moal daek digoncangkeun ku datangna pirang-pirang kamangmangan moal mata ngabingbangkeun kana eta iman ku ayana datangna pirang-pirang sangka salah sehingga henteu tetep pikeun pirang-pirang jalma anu mamang pikeun jalma-jalma nu waham ayana eta kamangmangan ayana eta sangka salah sama sekali moal wujud maka lamun datang eta pirang-pirang mangmang lamun datang eta pirang-pirang waham sangka nu salah di luar maka cilina moal daek ngadengikeun maka hatena moal daek ngareret malah setan moal kaduga jeung moal bisaeun deukeut ka jalma anu boga kayakinan model kitu seperti dawuhan Kangjeng Nabi sanyanyana setan sok misah tina kalangkangna Sayyidina Umar bin Khattab teu pati-pati Sayyidina Umar mapai kana hiji jalan maka setan mapai jalan anu sejenna sieun amprok
sieun tepung sinareng Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia cukup cekap uraian dina kasempatan ayeuna mung sakitu talim urang dina ieu saat cekap sakitu. Mudah-mudahan aya mangpaatna khusus kanggo simkuring umumna kanggo wargi-wargi sadayana anu raresna ti Allah sinareng ti Rasulna nolepatna tina kabodohan wae simkuring mugi-mugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.